Ya, ya naon. Mila, mana menikah ganis? Aduh, udang dibuka kerudung orang. Tangis gitu. Nyaho aing pasti saker bagerinya. Sia mah bisa wae. Kerbager mana namanya? Pasti mana mah kerbager. Nyaho wae kumaha ieu masangkeunana aja. Ih, Mana coba ajarkeun geura urang. ieu mah kudu ku ibi ieu mah nu kada ieu mah ada mana mah moal bis. Nya kumaha atuh? Ieu udah jebaeukeun heula Mila. Kumaha ngajebaeukeunna? Yok jebaeukeun betekeun geura stok. Di rorod. Di lorod. Betekeun ka jalpret. Ieu juga payungnya gini. Yo, bebaskeun ieu na. Ya atuh hayang milo maraban tuh Ya teh sekelang. Coba amin teh saeutik. Naon? Maraban. Wah tuh. Aku ijah mah nya langsung rabang tuh. Beda nya leungeun ijah mah amis. Duh Gusti, aing mah ieu meuni panas-panas euy nya. Ari kamari mah geus mendung wae, hujan wae. Aing mah meuni panas-panas euy aing mah. Aing kerudung ieu harina mah. Buka wae apanya? Batur mukai buka wae nya. Harina euy. Udang pisan. Kemana nya ieu si Ida? Dodo. Aing ulit arek mau mobilan mah kan itu namjeng babaturan di luar geura ge. Ya Dodo mengeula nya teh nya. Sok geuruh gitu. Eta mah dengala ieu dengala lauk perdengeuna ke dahar. Itu teh Tong bandel. Daripada gawe bias maya kene dek ieu deungeuna dahar. Ieu boga ieu deh urang teh boga naon teh teh kalambu bubu menang only ieu teh menang only ti si jika nama menang loba ya inilah kari inilah keur ieu keur henteu ieu keur teh sibuk kurang kita ajak ka ditu ajak kana lauk kemana nya si Milahnya ajak mau nya Milah kemana sih si Milah Ja ya naon Milah mana menikah ganis. Aduh, udang dibuka kerudung orang. Tangis gitu. Nyaho aing pasti saker bagerinya. Sia mah bisa wae. Berbager mana namanya? Pasti mana mah kerbager. Nyaho wae si Ja. Nyaho aing kamari aya lalaki deuk ganteng teh kan ngalewat. Aduh kamari sok ngalaan ieu teh anu teh ngalaan lauk tadi wahangan. Mana apal geuning ya? Ada urang ge apal. Nyaho apa teh mana ge resep deui. Ieu asal nama Asad teh ngaranna Agus, yang kita orang yang kenalan lah tuh. Aku sedih. Tapi iya kebenaran bisa. Saya bilang udah mau gak iya bilang. Bukan harus coba iya. Bergian lauk. Oh, yang satu aja. Ya sebenarnya beli asin atau hareup. Beli asin. Ker iya nah umpana. Ker umpana. Kudu bau-bau mah sok nyarangkot naon oge. Asin haru wa iya. Ya, nang ladang ti eta, ti Cilamaya. Di Cilamaya terus atuh mau plastik wah, Bener pakai plastik mah Iya plastik iya tuh. Kotor. Ayo bisa sore manten Bisa abuh manten si Aana Ayo. Ayo. Meni beurang Ja ieu. Gusti teh. Jika nama tos hujan meureun loba meureunnya ija. Laukna di mananya Mila? Pugu. San apa? Ningali. Mak, di mana sih Mak? Loba lauk di dia, Mak. Mana nu loba lauknya? Mak. Iya ragasi di belah mana sih, Mak? Ayun belah dieu. Belah dia aya, Mak. Seueur laukna, Mak. Seueur. Seueur ngalaan lauk ieu teh, Mak. Ya geus atuh hayu. Bisa ka mana nih mararedok? Nyari. Mak emang pasti kunjung ka sawah maradok, Mama. Ayo Mas, kumaha ieu masangkeunana aja. Mana coba ajarkeun geura urang. Ieu mah kudu ku
Ibi ieu mah nu kada ieu mah ada mana mah moal bis. Nya kumaha atuh. Itu udah jebeokeun heula Mila. Kumaha ngajebeukana? Yok jebeokeun betekeun geura sok. Di rorod. Di lorod. Betekeun di ka jelpret. Tuh. Ini juga payungnya gini. Tuh, bebaskeun ieu na. Cekel. Ya mana asupkeun ieu? Asupkeun eta diasupkeun ti nu liang itu geus asup. Tuh geus asup Itu tapi dagang ngambang. Ih kok ngaguling sih? Ih eta aya rokrak Mila. Kumaha nyimpen aya? Lain Di- kumanya. Kayak disimpen lah berapa menit? Gusti. Jangan nih kacida. Sugan menang loba di hitutan heula mah Mila. Yuk ben orang belanja yuk orang ngecek dari itu yuk sugan alalus itu yuk tempatnya yuk. Iya rek tadi tuh, engke karage digujebarkeun. Kenapa ieu mah kege aya meunang di dia loba. Penyanggeuskeun ke sugan ka ditu. Tuh, ayo orang tinggalkeun heula yuk. Iya. Yuk belah ditu mah jigana mah loba tuh ieu na. Ayo. Laukna tuh. Mana si Ate mana? Geus Si sugana. Geus. Tapi si Buka, coba ieu kerudung. si aker maraban lauk. Oh Gusti. Lauk naon coba. Kemana aja? Maraban naon Bayawak Gusti por disaplok. Mila coba di dieu. Mila tuh loba. Gusti. Kurangna tuh rajleng. Coba tuh dia bisa disair tuh nya. Teuing atuh Mila kedeungnya orang di heula. Geus cairna tuh mawa sih. Si anak ge eueuh ka mana meureunana. Nya ka mana ya si anu kamari teh nya nu kasep teh nya eueuh. Orang borona geus Geudeung atuh. Iya dah hareuda. Itu Mila tuh. Tuh Mila. Tak ijah we ancur kadinya sugan we. Parah atuh meureun barolong urang ka dinya asup ka dinya mah disogotan ku ieu ku lele. Gusti. Tah hayang milu maraban tuh Ya teh sekelang. Coba amin teh saeutik. Naon? Maraban. Tuh. Aku ijah mah nya bener langsung rambang tuh. Beda nya leungeun ijah mah amis. Ih Gusti. Tuh, aku ijah mah nya langsung. Ayo ambil orang Mila, mana mah teu kop ningali lalaki kasep nih. Iya lain. Bocorong wae di dinya. Yang geus ayo. Yang deui laukna. Ayo. Yang deui Kita laukna. ujang mah mau naon? Amang mah nempokeun wae. Amang mah. Amang mah. Jata meni gelis kitu. Ija iya. Oni percis bisa. Abang biasa wae. Iya. Gila bagus. Ayo bisa anda sejalan. Mana coba ya? Ayo Mila utak-utakan. Tah. Gusti Mila. Ada rag-rag di. Mila. Gusti. Ada nanti ngegujubar Iya, asupan urang mah tanggal jambu. Alah. Kan mana yang jadi parab kadinya tah, yang lauk. Aduh Gusti aing mah helebatan Tarsan ya. Benih pupurae tah. Mana eueuhan. Nanaonan. Mila. Apan rek liwat cenah ke sore ieu. Nangan Jantung cau. kamar teh ada tahu di mananya? Oh Indang Mila. Indang Jadah. Jadah teh naon? Jadah. Naon? Jadi ngaliwat benih sagala we jantung lumayan Oh Gusti, kumaha tuh ngalana? Kumaha naikna? Kumaha dipunggu. Baru naik. Ih, meren kumaha emang mana kuat? Kuat geus ayo. Ya Allah Gusti. Emang kuat mana Mila? Isok buruan deh. Aku meren. Aduh aing mah bau tarasik ieu. Ya, kuat tuh. Kan naik aja. Bawa tuh udah datang. Kuat. Aing balu ka mana? Sini lama. Sudah jadi kalau ngerti aing. Coba kayak bawa kuat emang. Ih, apa ge benih sosret tong. Ya. Di kala lotor kieu tuh. Karena saeutik deui Mila, ya aing mah. Kumaha atuh? Mahanya Mila. Mun aya si Amang eta Heh, Mila. bisa atuh. Urang mah boga jurus. Kan ditu atuh kan diulah dieu. Tempo ya zamannya di Hong Kong ke sok cibun serangan jantung. Tong di bukan itu. Engke kan ditu. Oke, kemarin dijaga di ditu.
Mila. Ya, Gusti. potong lagi. Cing ya. Maku. Tuh benang. Tuh kan. Aku juga bar kumaha nyokotna ijah. Ih. Ih, pirak lain. Ngadaguan di ditu nya di. Ngadaguan di ditu. Buruk mereka di situ di jagoan. Di jagoan. Betul mah. Ngikut jantung. Tapi kan hese nogengna. Tah. Gini mah. Benang. Mana aja benang teh? Kan bae. Encan kadang. Jauh kene. Ari aing tadi neangan jantung di mana? Aing ngadaguan di ditu. Ya mah. Ku si emak di beran cocolok. Cocolok naon? Cocolok nya urang dicoer. Kalau nagus ngadaguan di ditu. Jauh balik we Ngomong mah di atuh bawaan. gitu. Teu katempo emang kumaneh. Geus beunang tuh. Oh, geus beunang. Bade mah meni. Ampun dah teu ngomong aing geus ka ditu neangan. Coba awas Oke apa maneh baru sih bisa tawon Mila. Oh, aing ngake. Oh, mana teu asup ini panjang teuing. Napas doang. Itu mah tahu aya tawon mah. Asupnya deh. Henteu. Sayang nah gitu. Heeh. Foto bener sudah neng. Teu asup mah eta gede panjang jantungna mah. Jaman jeung lancip irawan gede we jantung mah. Potong bisa. Geus coba. Bisa teh jah. Bisa urang mah da. Sok atuh. Tanya gitu bener. Sok geura. Eta nepi ka keluar itu Mah cairna. tawon. Mah tawon. Lain tawon eta mah. Oh, iya teh meureun. Misalkan amis kembang eta teh. Oh, kembang eta takut ya. Karena Bisa teh. Eta Mak, emak. aduh repot sih, Ba. Bisa teh. Henteu eta teh kodok Mila. Oh. Sok Sok benyeng. rojok. Tah, beunang. putir terus neng. Putis, puntir. Benyeng. Itu caunan nu beunang. Itu eta mah embena. Geus barang dua alhamdulillah ya Mila. Goblok heula aja. Keur ieu keur ke ngaliwat cenah mah kieu Mila. Ada ngaliwat tadi di imah artis teh si anu di Bintang Pantura. Di imah si artis ADK Bintang Pantura teh ya. Bener. Heeh di ditu. Kayak orang bisa amprok meureunna. Kayak amprokeun ku urang nya dikenalkeun maneh. Asep sia. Ini bener. Oh, suarana alus aku gede. Ih, orang Arab. Nah, kayak boleh deh. Yang geus asakan heula eta jantungna. Si Dodo geuning sih balik-balik deh. Budak eta makan maya daripada si adek ngagodog heula lalabeun. Dia keur masak ngaliwat di ditu di imah artis teh, artis Bintang Pantura teh ya. Ini barala. Bisa sore mantet ieu hayang ieu lah. Aduh Gusti. Saya ngasakan iya dah. Jantung. Di lembur mah kieu nya segala. Coba sakit Coba Mila. Oh, mahi Mila. Yang geus. Coba. Tapi mau kakeueun meureun Mila kedeung coba di. Ih, dua nana. Oh, kakeueun. Kan naik China meureun ya. Heeh. Yang sih disimpan. Cek heula teu di dieu engke ku ijah we. Ieu can hurung. Can hurung ya. Heeh. Oke heula. Ih, rek amprok jeung artisnya asa kumaha meureunan. Mila, disimpen deui ha. Mila, pelan. coba eta kayu anu di dinya tadi Mila asa aya da kayu nu alus coba ieu mah da kayu mangandeu, ieu mah babari ludes. Belah mana sih? Di luar apa di jero? Eta di luar di hadap tangkal nangka tadi. Oh, heeh. Kedeung atuh keluar heula. Tegan teh di jero. Oh, di dinya mah da eta mah eta atuh da goa. Moal aya naon Mila? Gusti. Gusti teuing Ieu di lembur mah lah. Segala ge make kumaha dek galowing banget. Kiraha akas baturnya ke beli kompor enggasnya.